Yadut Channel mempersembahkan lalaki lalanan jagat. Selamat menghayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang tinu acara munggaran ieu dina acara dongeng Sunda. Menyandak jejer carios judulna lalaki lanang jagat. Ieu teh karangan Kang Yusef di Sumedang. Ya atuh urang mah etang ngamumule budaya Sunda, budaya urang sadayana. Mugi atuh sing janten pang beberah kana manah pang libur kana kalbu. Atuh bilih yang kolong kana wakos. Sumangga atuh urang ngawitan ieu carios teh. Boleh jeung ngademukeun. Bro. Kacaturkeun di hiji kampung anu singkur. Moe di handapun Gunung Cermes. Sawah nama plak hejo. Caina curcor itu di dieu. Eta kampung nu ketelahna nyaeta kampung Dungus Caria. Jalan teh setengah beureum. Eta pusat kampung teh meuni amun usum hujan teh jeblok pisan. Tapi eta kampung teh mani tentrem pisan kaayanana. Ieu karesana dikencak katuhuna angka kiara aponi cebreng jeung misalnya seolah-olah jadi pagar anu kacida wawagna eta di kampung Dungus Caria. Estuning adem ayam merenah tultumanina yang ayah hanya kana eta di kampung Dungus Caria teh ina ayeuna mimiti geus loban nu sekedu hayam. Di antarana aya geus kasohor pisan eta kanu hayamna nu katalahnya eta Mang Bani. Lain hiji dua Mang Bani boga hayam aduna teh geus puluhan. Aduh jeung eta hayam aduna teh hargana nepi ka 1 jutaan. Harita Mang Bani keur anteng kemandian hayam. Sabab isukna rek ngabarkeun hayam manehna teh ka Cikoneng. Keur kitu Kang Ujang jol-jol nyamperkeun bari ngomong tegas naker. Cik atuh Mang Bani gesek maghrib ieu teh menika biri-birina teuing ada Mang Bani ngurus hayam teh. Atuh karunya Mang Bani eta hayam hantam ya dua hari Mang Bani. Kudu nepi ka barocok kitu. Jadi kieu Jang masalah ngadu hayam mah ya eta mah hobi Jang. Nu penting mah ieu nu penting mah nya Kang Ujang tong intervensi tong loba nyarek. Eta nu penting mah. Nah, ari Amang mah teu ngarugikeun negara. Teu ngarugikeun negara aja. Teu satu kitu negara. Malah mah teu ngarugikeun dirinya kan. Nu jelas mah negara untung. Ari Amang mah bayar pajak ke negara, motor, tanah, imah. Sagarupa ayeuna kan dipajakan. Nah, makana ayeuna Kang Ujang tong sok kabatur tong ieu tong itu teu bisa kitu atuh Kang Ujang mah. Nya lain kitu Bang Bani.
ari kuring mangan ngabejaan. Jadi kewajiban atuh Mang Bani silih elingan kapanan. Kudu silih kabejaan ku jalan bener. Ari Mang Bani bah kumaha di bejaan teh kalaka nyolowot kitu. Asa teu kahati ari Mang Bani lain jawab kau sudah mau teu ngarti wae. Kan ari Mang Bani teh gua teh ustad lain. Nyatuh cenah ustad aduh hayam cik ayah gitu dalilna Mang Bani cik bejakeun ka kuring memang anu hayam teh dimenangkeun gitu. Naon maksudna atuh ari Kang Ujang nyalek cewek anu hayam maka jeung aya kodel segala rupa nyatuh jelas bau dalil anu jeung dalilna mah ari Kang Ujang kumaha nya. Udah zaman baheula mah aja baheula ieu cenah sapa panggil kuring. Eueuh zaman Nabi baheula ngadu hayam mah eueuh. Aya ge atuh balap onta mah aya beureun. Kang Ujang. Ari hayam bangkok mah eta teh diciptakeun teh memang eta diciptakeun teh haja. Ajang diadukeun. Ngerti teh kita istakdina hayam jago tidak aradu jadi insting arulina hayam teh kudu diadukeun ari Mang Ujang kuasa teh ngarti lamun eta misalna kuring ngadu hayamnya eta geus sewajana lah moal pati jadi masalah jeung kuring mah Kang Ujang eta mun komo kuring teu diadukeun atuh leungit ieu hayamna. Kieu Kang Ujangnya cik dewek mah anu salah teh nya eta jalma anu sok ngarugaru jalma deui. Dipikir ku tidinya jalma anu sok ngarugaru jalma tah eta anu kudu dicarek anu kudu di palelek mah lain kuring anu salah. Kang Ujang harita teu bisa nembalan deui. Malehna cenah meunang kalimat nu tepat jeung ngaladian omongan Mang Bani. Keur ngahulang kitu di kajauhan Kang Ujang aya nu ngagroan. Kang Ujang. Kang Ujang. Ujang aya ti dieu. Ayo urang ka masjid. Geus adan ieu teh. Atuh hayu sakantenan Mang Bani bare berjamaah mah yang jadi nya atuh hayu jang ari Mang Bani rek sekalian ka masjid sok atuh rek ka masjid mah nih asa paing teuing kagoge dewek mah can beres teh kamarian hayam kewe sholat maghrib lah masih aya waktu atau udah isuk oge mureunaan maghrib aya keneh nya atuh ari kitu mah cenah naon langkung Mang Bani eta mah bade sholat bari teh ge geus kuring mangan saukur ngajak moal maksa Mang Bani geus tol badakwa jadi selain teh budak kamari sore eta urusan dewek mah salat tah teu nama jogus kali itu gara adit lah kane ngomong wae di dieu ceuk Mang Bani bari ngaleos para wargi kaum dangu dugi ka dia heula ieu careos teh urang tunda di handeuleum sieum simpen di hanjuang siang bobo sapanon jaram sapakam cukup lumur jembar haptenana atuh insyaallah tangtos ieu carlos disabung deui permios Cerita ini hanya fiktif belaka, hanya untuk hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama tokoh, waktu,
dan tempat kejadian. Itu memang disengaja. Ide cerita, Yusef Suherman. Pengisi suara, Yusef Suherman. Naskah cerita, Yusef Suherman. Editor, Supriyadi. Pemeran, Supriyadi, Jang Yadi. Ujang Suryatna, Kang Ujang. Dene Robani, Mang Bani. Cie Popon. Terima kasih.